Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata memaksakan ikhlas sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antar hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulat nyontok Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakayit ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nengah hiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi urang doakeun ku urang sadayana tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Amin ya robbal. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewakanya wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropo keur menungguan lila diberes Sunda kitu kuat jiga narunutan. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI DMI santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit camat kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngagaleuh pulpen pasti keur nulis, mun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu. Munu dagang pasti hayang untung, tukang tani pasti hayang hasil, tak ari ibu pangaosan hayang naon. Habis ya hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geura tanyakeun ka ustad, naon gunana ilmu? Ibu meuli pulpen eukeur nulis, cing ari kira-kira ilmu eukeurna. Da loba jelema geus baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna nya kudu kitu geus boga ilmu. Da loba jelema nu baroga ilmu ngaden nyarekan batur na kudu kitu nu garableg ilmu. Berarti teu apal kana tugasna pulpen wae eukeur nulis komo ilmu al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Tugas ilmu mengoncoran diri jeung ngoncoran batur. Pertanyaanana urang baroga ilmu nah geus bisa ngoncoran hirup sorangan jawabanana acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge gurger wae. Nah, ibu ge arapal ilmu ka salaki kudu hormat surga teh aya di parentah salaki geuning duit leutik mah baeud. Jadi lain urang teu boga ilmu sabenerna mah ngan aya hikmah tina eta ilmu. Saha tu jalma nu bakal kaancikan ku eta ilmu lain jelema sakola luhur lain. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh ka becus. Nah ari kolot baheula tamatan SD punten nepi ka rengkuh punten kalangkung da eta ilmu. Sakola luhur mah ukur menang ijazah mana atuh geuning eueuh sakapeung mah teu bisa punten-punten acan.
Jadi ilmu teh mana atuh? Ilmu teh lain hafalan tapi ilmu teh amalan. Lamun ibu bapak kuring apal Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Maani Bayan tong wakalegeg pertanyaan anda sakieu geus kapigawe acan sakitu pirage ilmu. Matak nu ngaran ilmu lain alat perbandingan tapi alat ilmu adalah alat pagawean. Luhur ilmuna leutik gawena nembongkeun jelema teu gebleg ilmu. Geunah aya ceramah loba nu ungeuk teh. Teh ngarti teh kasiniran. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu teh? Hiji, Pak. Jawabanna ngan hiji. Jalma anu bersih hate, sakitu kituna. Keur mah hirup bodoh katamah saban geureuh ka batur, bodoh wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleuyek. Keur mah hirup sangsara katamah tudang-tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal eunteup ka jalma nu kotor hate, sangsara wae geuleuh ka batur komo beunghar moal teu sombong. Jigana boga geulang teh dikieu-kieu tah. Nepi ka ditanya oge cing teh kunaon ibu eta pipi kuat geundeuk, naon ti jebrod kana TV harga 4 juta. Cing teh eta suku geuning katinggang ku kulkas harga 6 juta. Kumaha ceuk uring sing runtuh we imah ngarah paeh ibu sekalian. Jadi keur jelema sombong mah bakal jadi alat sagala rupa gitu. Tapi urang kudu sadar hakikat ilmu bakal cicing di jelema nu bersih hate. Jelema bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Nya ai urang boga naon. Da ieu boga geulis teh boga geulis teh ukur 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus leungit ieu geulis. Matak budak EBG 20 tahun rada cumentil kurumuy kuring sarang ngeo Pak Ustad alus ABG mah cumentil oge coba nini sarang ngeo Ustad dicekek. Nah geus eueuh modal. Jadi hakikatna tina ilmu teh jalma bersih hate, nu kaduana jelema bersih hate bakal ngarasa hirupna kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Heuh ai urang boga naon. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega geuning balik mah anger sarua. Gedong sigrong balik ka nu nyereng kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun bageuning sarua we jeung nu miskin ku pasaran. Baju warna-warni hargana mararaha hampura anger tungtung hirup mah boeh warna bodas. Matak naon urek dipake alat kasombongan datang 0 cicing dina 0 balik ge kudu dina 0 kosong teu boga naon. Nana gerhana capetang nyarita heuh dibikeun ku aloh kacapetangan cabut ku aloh capetangna saha kuringna. Ibu dibere ilmu cabut ku aloh ilmuna saha ibuna. Bapak Jokowi kamari 2 periode jadi presiden dicabut ka presidenna robah jadi rakyat deui Pak. Nol deui nu ngaran hirup mah matak hirup sagala rupa tong sok dipake alat media pikeun kasombongan hirup. Naon rek disombongkeun? Hirup ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, kiai, ajengan, horoream. Nama jeung hoream sieun disebut ustad ari gawe lain. Hanas urang teh disebut ustad ai gawe masehan batur na kudu kitu tad. Mangga emutan tugas ustad teh naon, tugas kiai naon, tugas ulama naon. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yuk urang bawa nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampeana ladang tahajud. Urang ngacung ustad nu mana nu pernah ngalaman baru sampean lamun mah di Sumedang aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Berarti urang can cocok disebut ustad, can katempo gawe anu aslina. Well mangga sok da ieu mah ceramah ieu mah bahan teuleumaneun sebenarnya mah asli bahan tapakuraneun. Urang ulah legek disebut batur, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Nabi ngawariskeun bageur beak harta nabi pakai nyieun masjid, beak harta nabi pakai yatim, beak harta nabi pakai miskin, beak harta nabi kanggo jompo. Nana gerhana minang ceramah lain beak ngadona mahan. Era Pak disebut ustad teh naha sieun teu akur jeung gawe. Bener?
Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Hanas we teh tadi nungguan ceramah lila kalah beuki gede dosa. Tapi pan nasib urang sarua, ibu ge sami lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Jadi urang mah darajat urang teh didinya geuning manusia B biasa. Jadi hirup mah tong legek ku disebut. Beunghar miskin sakadar sesebutan, boa senang mah aya dinu miskin. Beunghar imah 2, mobil 2, sawah lega, ngan sirah kuat ngebul. Nah kabeh sertifikatna di bank hanya sebatas melaan gaya, kamana gaya. Si miskin imahna butut daharna sagala rupa jag-jag sehat balik macul kusek sare isuk-isuk leos ka sawah itu geuning nu senang. Mikiran hutang kana Bank BRI henteu, mikiran hutang ka BPR henteu. Nah si miskin menahan diri aya kahayang ge mung boga hutang, nah sok sieun teu kabayar lantaran rumasa dirina miskin. Coba nu boga tanon tah iya seuri berarti kasaliniran kabeh. Da wani ngeclok kana Bang Emok teh ku sabab aya tanon poe Sabtu keur poe Senin teh. Beunghar ukur disebut, miskin ge ukur disebut. Tah jelema nu alus hate cicing dinu beunghar bakal bageur. Alus hate cicing dinu sangsara bakal sabar. Dua nana ge katulungan, nu beunghar bageur, nu sangsara sabar. Dua nana ge paku bersih hate mah katulungan. Ya mun nu beunghar sombong, nu miskin sarua. Atuh eueuh pulungeun. Mata konsep hirup adalah hate. Jelema nu kosong hate tah ilmu teh bakal cicing dina 3. Jadi lamun ibu hayang lalajo jelema boga ilmu jeung teu na hampura tong lalajo ceramahna entong. Da ieu mah ceramah atuh. Hiji lalajoan eusi hatena, 2 lalajoan omonganana, 3 lalajoan tingkah lakuna. Eusi hatena bakal bersih, omonganana bakal merenah, tingkah lakuna bakal tawado. Ai tawado teh batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang. Boro-boro kakolot budak leutik dianggap guru. Palebah mana guruna ieu budak leutik cenah gelut, budak 5 menit sajam pakaleng-kaleng. Coba inungna 7 tahun baud keneh. Tuh kahartos. Hayam jadi guruna, bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, naugna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna seblak tulang. Era urang manusia teh ku hayam Pak, hayam kabeh manfaat. Coba ibu enjing-enjing nganaug teuneun di warung batur, bangkrut warungna gitu. Aduh, orai asup jadi ilmu. Orai osok ganti kulit aing ngaran anger orai. Heuh eta teh nyiniran urang-urang. Boa-boa pangaosan urang mah karek ganti baju, karek ganti tiung, ari hate teh ganti-ganti. Ganti kulitna ngaran anger oraina, pangajian mineng tiungna ganti, bajuna ganti, ari hate teh ganti-ganti. Pedit anger, pasya anger, kukulunu anger, ngewa ka batur anger, teu balik ka kolot anger, cacakar ka salaki anger. Pangajian nu mana nu keur dipigawe? Allah. Koprok bari manehna nu kitu teh. Paingan batur teu kabita ku urang atuh entong nyalahkeun batur. Salahkeun awak urang, mun batur teu kabita ku urang tong maksa batur kudu kabita. Anggur tanya urang nu eueuh pi kabitaeun batur. Da lamun cacak-cacak urang beladang pangajian aya pi kabitaeun mah bakal loba jelema atuh nu daek. Pan ieu mah da kumaha pengajian gurger, balik ti deui ge gurger sagedeung deui. Naha salaki ibu keur pepelengkinganna kursi ayeuna. Nungguan beas, nungguan dahar, kemana pamajikan teu lila teuingnya. Lol tetanggana aya naon jigan susah kitu, pamajikan heubeul teuing pangajianana saha ustadna nya. Oh nyata teuing da urang teu hadir, pamajikan urang ge sarua init ka ditu, kuat lila teh ontro gua aing. Keur pepelengkinganna kursi bari lolojo TV, kurumoy we ibu teh setengah genep.
jug nyegag ban salaki ti mana ibu kepancing ti mana kostum kieu ngaji blegug kumaha cek salaki lain pan ibu mah di waktu kalah kabeuki tarik gini atuh salaki jadi lemah lain nah telat teuing teu nyaho ustadna telat ieu ladang ngaji jadi ngomongkeun urang Pak jadi mana ngaji na atuh matak ngaji cek ilmu sunda hiji kudu ngajirim dua kudu ngajinis cicing ari ngaji Quran teh kudu ngajirim dina jinisna ngajimat dina rasana sehingga geus maca Quran bakal katempo akhlak Quran nu sanyana aya urang baik pokokna mah ceramah kieu mah jujur teu leumaneun ngajirim ngajinis bismillahirrahmanirrahim kalau nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih ibu teh bakal panggih jeung anjing budug katempo lapar ku siwel roti alungkeun ieu sifat Rahman Rahimna Allah netes ka awak ibu ieu mah boro-boro anjing budug anjing alus gede enrin bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih kaluar ti imah eudek indit pangajian di Alfamart aya budak geuning cicing nagog ceuk hate urang rasakeun ieu budak buat teu boga indung ieu budak buat teu boga bapa tanya jang ka mana mama jang ka mana bapa kunaon usaha kieu dagang anu batur meunang buruhan sapoe sabaraha ngan 5.000 watir teuing ieu budak yeuh ti emah aya 20 bismillah ngabuju dina awak geus kitu heuh nyaho matak diomongkeun ge matak ngaji teh kudu ngajirim ngaji teh kudu ngajinis ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak jelema nu bismillah moal pernah mukakeun aib batur da dirina ge nyahoeun yen dirina boga aib keur ditutupan ku Allah nu sabenerna na ari bapa dihargaan ku batur teh nah bener bapa berharga aduh nah ari ibu dihormat batur teh nah bener ibu terhormat nu leuwih apal diri ibu nu leuwih apal diri bapak matak urang ulah mau mukakeun kagoreng patutan batur sabab Allah ge uningaeun kagoreng patutan urang sorangan bener ya alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah ngajirim dina jinis mana alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti hirup tongsok asaka gerak eureun nyeun status OTW tahajud gerak eureun ngadeng-ngadeng geulang ieu 40 gram ti salaki kumaha jeung tetangga nu teu make singku bangsat Islam teh ngahargaan perasaan batur tong ngomongkeun imah ka jalma nu teu boga imah tong nyaritakeun sawah ka jalma nu teu boga sawah tong nyaritakeun kongkorong ka jalma nu teu make tong nyaritakeun kakayaan ka jalma eueuh kaboga naha kudu bisa maca perasaan batur bener ieu tah nu disebut hakikat hate teh Pak matak ada jalma kosong mah bakal guguruna ge tina sagala laleur gerosok teleuman ku ibu laleur euteup dinu kotor napalkeun anu kotor si eta mah nepakeun panyakit ge da barang tinu kotor tah sakabeung mah urang teh manusia tapi sakabeung jadi laleur nyaho kana kasalahan batur tepa-tepa ka goreng patutan batur ngarah naon nepakeun ka goreng patutan batur ngarah si itu ngewa ka si eta geus niat goreng gitu patut asa kareunanya ceramah teh nya heuh kenal teh kitu nyiniran sararea baya tuh well pokoknya anak ada well geus meunang anu lalu deui madu nyiruan madu teh nya nyiruan eunteup dina kembang anu alus nyesep cai anu alus bijil we madu ai madu sifatna amis matak jelema lamun omongan anak amis boro-boro mah budak kolot ge milu resep ngan kunaon atuh batur ngewa ka urang heuh da urang mah patrawali payet wae omongan teh bener bu matak hakikat nu ngaran hirup hayu atuh kosongkeun hate beresihan eusi hate sabab ibadah oge jadi na teh gumantung hate ieu pangaosan alus teuing nah ieu pangaosan alus teuing Pak da pangaosan alus mah gumantung hate nu alus isuke bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor isuke bakal katempo kotor minimal nu hajat diomongkeun
meni teu ngarti udah hareun pisan tuh pengajian alus ngan hate kotor kuring diomongkeun meni ustad teh telat wae datang teh nah memang na urang teh ditu teh ngapung can ayeuna teh malam tahun baruan isuk can di jalan loba motor nah kudu didupak kabeh sing sabar we atuh sing sabar da ieu teh sabenerna mah nu hadir ieu teh baroga dosa kabeh nah kukulunu teh tadi tak kuring dosa dosana kuring telat ibu dosa dosana kukulunu duanana ge baroga dosa istighfar bareng tah gitu bener ya Bu yo matak nu ngaran hirup toong ku ibu anjing anjing ge bisa jadi ilmu mata kuring mah panggejeng anjing tarang ahwak punten we cinta pun guru ka anjing teh da tatangga teh jika ibu seserian cek tatangga teh rada gelo ustad teh nah jeung teh nyebut gelo maunya guguru ka anjing anak teuing bae we pelebah mana urang kudu guguru ka anjing najisna baham anjing masih bisa dikumah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur tuh bener pan Pak mata wayahna bubar ti dieu panggijeng anjing punten pun guru gitu insyaallah cek si itu naon aya maneh ngaji teh eueuh kitaban Ikro kitabaka kapa binafsika gera baca kitab nu aya dina diri anjeun kitab Quran pek aos sapinah baca bulgu marom baca tapi ulah poho maca kitab nu aya dina diri ladang tulisan teu mimiti sare nepi ka hudang sare tah baraca badak jelema nu alus mah jelema nu sok maca diri sorangan ya ge kuring datang ka dieu teh saja jalan istighfar astagfirullahaladzim nah sieun salah cai boge sebenarnya mah gitu kudu nah magejeng kudu gitu har ya ibu ayeuna pangaosan sumberna pangaosan jadi alus teh lamun hate alus lamun hate kotor dari lain jadi alus itu salat alus tapi hatena kotor bubar salat ge melak cangkeng di mana mang salat atuh nah jadi ria nah sumberna adalah hate bener jawaban jalma anu bareng jeung hate innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang cing ieu mustamil loba kieu kuring mah hayang lalajo mana jalma nu bareng jeung Allah teh mana apakah ieu pangajian jeung Allah nyao isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaahna lobana seperti ayeuna tah berarti kajawab pangajian ieu lain jeung Allah jeung naon hayang panggih panasaran jeung nu na TikTok leungit Allah sebenarnya kartos ibu cing kira-kira lamun ustad setempat telat 2 jam so tinggal nanya ke awak kuring eta kitu bebengok maneh ceramah nah jeung Allah heuting pecakan tahun hareup ulem tong dibayar saperak-perak acan datang moal 2 tas udona geus 2 kali Pak wah beki doraka lamunana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti nana gerhana lain jeung Allah tapi jeung duit sehingga paingan atau ilmu tauhid nyebutkeun la ilaha illallah naon maknana la ilaha illallah pan gitu maca tahlil teh la ilaha ilallah la ilah jedeg la ilah nolak ilah kecuali Allah tuh eta mah salah sahiji mazhab ai abdi mah bebas pek we deuk tungkul la ilaha illallah pek deuk atuh nu tadi la ilaha illallah pek ngan ulah teh muih illallah sebab lamun muih beres tahlil moal teu ongkek uger jadi aya makna la ilah gideg bah aya gideg naon alim bu bade comrok bu bade kulem bu bade jajan baso inilah metode bangsa urang Pak nah atuh di Arab bawa kikituan apa duli dari urang ditu atuh
Jadi orang mak dek ngaos Pak Ustadz pada tuang tuh la ilaha digidegeun la ilaha illallah. Jadi nolak ilah salianti Gusti mana nu jeung Allah teh nempok cekuring ge mana jalma nu bareng jeung Allah teh mana lamun jalma bareng jeung Allah maka torojol we ilmu budaya Sunda ngaranna wayang. Dina wayang aya Semar kuncungna 88 naon eta 88 Asmaul Husna tah simbolna lamun cek ilmu mantek disebut majaj, lamun cek urang Sunda disebut simbol, lamun cek jelema pinter disebut falsafah. Jadi wayang teh falsafah kahirupan manusia. Dina sirah Semar aya 88 utek tongo walang taga roh pati gogodongan eusina hirup manusia sifatna manusia Asmaul Husna 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Patah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi nepi ka sobur capek teuing. Ya Rahman ya Rahim Allah teh Maha Welas Maha Asih. Sabejad-bejadna urang sagelo-gelona urang ku Allah mah ditutupan sarapet-rapetna aib urang sehingga nana gerhana dihargaan batur hakikatna ibu teu lalajo gorengna kuring. Bapa dihormat batur sebenarnya Allah keur nutupan kesalahan bapa. Coba lamun ku Allah dibongkar kesalahan sararea moal mungkin jelema bisa silih ajenan. Bener? Aduh. Di luhur aya pejabat dihormat ku sararea dibongkar ku Allah ternyata bangsat dituding kabeh ku jelema rada gelo ngagarong tuh. Leungit hargana ku Allah dibongkar. Matak jelema salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih nu paling paur jelema salah teu kapangih akhirna dadeuyeun. Gerasok bapak beger kapangih ku pamajikan tuluy deuk init pengajian cecing deuk mah ngedek ngaos dia ka baheula ge bebe jarek ngaji geuning beger cecing alah bener oh bener. Ayo pas ditanya ku babaturan saha? Batur. Bapak beger kapangi ku pemajikan. Eureun nepi ka ayeuna naha? Dek di balada ku moto. Nu paling paur ieu bapak-bapak anu keur beger ayeuna can kapangi. Boa-boa engke geus paeh ku rumuy aya budak tinu ngora. Anger sabauni bunina di alam dunia, akhir barangkali bakal kapenak, Pak. Aduh matak lamun lalajo jelema salah kapangih teh tong diomongkeun batur mah geus boga kauntungan naha eureun tina salahna da kapangih nu paling paur ieu tah nu datang ka dieu tah nu datang ka dieu boga salah teu kapangih akhirna dadeuyeun Pak da teu kapangih. Gus Miftah beletuk ngomong eta heuh eta weh da teu nyaho ka tukang es ceurik Pak harita nalika disebut eta tukang es ceurik nah dua poe tukang es bahagia 500 juta pira kadar disebut eta tak mungkin tukang dagang ge ieu teh keur ngarep-ngarep nana gerhana kacaletot ngomong eta matak abdi mah lalajo tukang dagang tarang ngareret eureum kieu ka ieu teh boga duit keur jajan kadua sieun kacaletot. Tapi orang entong ngahujat Gus Miftah sajam satengah ceramahna samenit kacaletotna nah jelema rame nu samenit artina urang teu bisa ngahargaan alusna batur hayang lalajona teh kagoreng patutan batur. Nuhun Mbak bener pan Bu sajam satengah ceramahna kacaletot samenit nah jelema ramena anu samenit kamana sajam anu leuwihna berarti urang teh lalajo titik lain lalajo nu bodas kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener ieu santri keur balener tapi inget tina bener teh kadang-kadang sok muncul salah lamun diri ngaku bener jelema bener ngaku bener pan jadi salah aya jelema salah ngaku salah eta mah urusanna jeung polisi maneh teh ngagarong ngabangsat maling hayam rumaos Pak Polisi abdi teh kahiji keur lapar kadua anak pamajikan can mayar BP 3 ka sakola jadi maok we abdi teh hayam 2
bisa diampuni Pak lamun ngaku karena kesalahan. Henteu Pak Polisi demi Allah dikepret. Bari hayam neges aya di dapur. Jelema salah ngaku salah, jelema bener ngaku bener, jelema salah. Mangga Pak, teleman emutan. Budaya orang Sunda ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Lamun Allah boga sifat Al-Ghafar teh Maha Pengampun, maka sifat manusia anu kaantelan ku sifat Al-Ghafar bakal asa hampura ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa. Parantos nepi kadinya. Lamun acan berarti ibu hirup jeung saha? Da lamun jeung Allah mah kudu netes 88 asmaul husna na awakna. Ngan lamun lain jeung Allah nu bijil teh amarah rongkah, paingan rumah tangga henteu awet, jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, kadituna amuradul. Nah lain jeung Allah jeung nafsu nalika ama kasalaki bibir teh kuat beledug si bagong. Kasalaki nyebut bagong, akhirna salaki amak. Naon maneh nyebut bagong? Berarti aing sapeuting hees jeung bikangna. Beki nyelenteng Pak, dipisah ku anak mamah bagong, bapak bagong, ari abdi tonyo kuduan anak begu jang. Bangkrut rumah tangga, budak jadi korban. Pek dek nuding saha? Rek nuding Allah. Hajat, tabeuh wayang golek, tabeuh dangdut. Potokon 7 peting, ai modal ngan boga 100 juta. Urang mah geus bisa neguh eta hajat. Beres hajat bakal jebleh. Dek nuding Allah, lain nuding Allah, tanya kahayang urang terlalu gede lantaran didorong ku hawa nafsu. Bener? Tatu kudu kumaha cenah lamun jeung Allah rumah tangga wirid. Jadi lamun ibu ama kasalaki teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama keneh yasin. Salah kita pan nyamperkeun bari maca ayat kursi itu teh. Bari nangkep ka ibu jebrot mere duit 2 juta, jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Pas saya henteu budak teh korban jadi randa moal. Naha jeung Allah kahartos. Jeung ari Allah wahai santri nyalametkeun manusia lain ku akal manusia. Allah menyalametkeun manusia ku cara Allah. Mata keur naon atuh aya la haula wala quwata illa jalan manusia salamat teh nu masrahkeun sabeuleun genjeurna hirup ka Gusti Allah lain kana akalna. Aduh, ibu pernah piknik geus mayar 500.000 jadi henteu. Oh mayar 500.000 ibu teh kupak-kepak we nyeun comro nyeun misro tengah peuting aya teh capek gubrag dina kursi katibraan atuh ditinggalkeun. Amek teu moal teh dicarekan nya panitia rada gelo moal teh statuskeun kana Facebook aredan jelema teh tetangga teh lo salaki sia deui lain ngahudangkeun. Nah aya naon mah piknik tetulus lapur aing mah 500 amek waktu harita gek diukna kursi bari jamotrot cetrek TV di SCTP ternyata aya berita bus dari Sumedang tikusruk kena walungan marawat kabeh dek amek mung mata ulah sok gampang kapancing bisa jadi Allah dek nyalamet hirup tong jadi orang Islam no komentator. Persib eleh lak-lak dasar dibiarkan kau Cirebon kalah kau orang Sumedang terbalik pisan mangga bapak leos mengbal juga di ditu aya keur najong eueuh keur nyepak aya keur nyepak eueuh keur lumpat ulah loba komentar urang lain pelaku Pak. Bisi ieu nu hadir ngomentar ceramah kuring awak kabalegan ceramah teh yeuh mik yeuh ceramah ayeuna keneh abdi deuk dahar cing engke ending akhir sanu untung ceramah sageudeng pan balik teh punten Pak Ustad ari ieu nu gogorokan ceramah jago kudu dibere nah atuh ngulum si eta atuh tah guguru mah teh tukang son acara ieu pang capek-capekna tukang son mangulon eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain wah kabalegan son teh dicarekan tapi ending akhir nah tukang son jeung ustad bayaran gede ustad amek teh tukang son ka kuring henteu dalam amek di pareuman pek we pareuman ngan paling anu baledog di ditu teu amek geun tukang son sanajan bayaranana gede kene ustad daripada tukang son
Dalamun amak ke kuring mah dipenta bukti heuh bener si ustad amak aing ka si ustad yeuh mik atuh ceramah ayeuna abdi jadi tukang son duanana bakal hancur sound system ngobledug gua abdi cok nu ceramah butut jamaah balik nu hajat wirang atuh mata hirup mah geura cicing dina porsina masing nu jadi kades pek tuluykeun dakwah secara pemerintahan nu jadi camat pek tuluykeun dakwah secara pemerintahan nu jadi ustad pek tuluykeun ku jadi ustadna nu jadi santri pek dakwah ku cara daekna jamaah dakwah ku cara sumping hadiranana penceramah dakwah ku cara bahasana kabeh ge keur dakwah lamun dipikir ku hate anu balener lain batur teh kudu saha wel lain kudu sarua jeung urang wae atuh kunaon kolot baheula ada wayang tah wayang teh budaya ari budaya teh budi jeung daya budi jeung daya budidaya budaya naon budaya buda budi daya kuat kuatna hiji nagara gumantung kuatna nyakelan eta budaya sorangan tah baheula mah kejeng aya gotong royong pan ayeuna mah kusabab loba BLT ceuk kades teh ibu hayu urang ngomean solokan nah da sing palaletuk atuh aju gue kudu menang BLT wungkul leungit ta gotong royong harita keneh leungit gotong royong harita keneh tatangga urang sangsara kabere BLT digigireunana jelema teh gedong boga sawah boga budak sakola da ieu teh jug malang hatena teh ka dieu tadi RT ka maneh mere naon BLT RT rada gelo nya da sarua cicing di dieu batur menang BLT aing henteu leungit duduluran kuno kitu leungit oh asli lain nu diomongkeun teh asa nyararata bener ke teh tingali kades gitu membali coblos deui ku aing gitu padahal jelema lamun bener boga alhamdulillah maneh tadi naon menang duit pamere ti saha ti kades naon ngaranna BLT heuh syukur peperieun urang teu bisa mere kop eta mah keur maneh ngan ieu aya leuwihna tah ti urang jempe nya eta nu alus hate mah da sadar diri atuh gedong boga sawah lega cik atuh piraku hayang BLT ieu mah deuk nyairkeun kongkorong ngadak-ngadak dilaan salaki dianggap ojek cing teh saha ibu ojek peda deuk nyairkeun BLT nepi ka salaki rag-rag darajat dianggap ojek ai abdi pan jelema kepo sing teh eta teh dararasaan mah salaki ibu lain salaki ibu mah kumisan ipis nepi ka rag-rag darajat mata geus leungit budaya urang teh datang Idul Fitri nyieun rantang anterkeun ka dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh supaya budak apal jeung dulurna mata kuar heula aya budaya kitu dulur adalah dulur batur adalah batur leungit ayeuna budaya kitu dulur asa batur batur asa dulur lamun dulur beunghar kakara di aku wargi abdi coba dulur sangsara palebah hajat dititah ngumah wadah jadi babu pangdadakanana weh tong sok kitu hirup mengewa teuing geuleuh lamun nyaritakeun bab budaya pasti bakal beda Garut budaya Garut Tasik budaya Tasik Sumedang ge budaya tina oleh-oleh ge geus beda Garut dodol Sumedang cing gerek nempok bongan geus nyebutkeun tahu engke lamun dina dus eueuh utang sok akuanan Asik ranginang Sukabumi mochi Bandung peuyeum genah urang mah peuyeum Citatah tina bahasa beda Garut lentong punten mangga jadi mangga di dia jelema geus di ditu coba urang Sumedang ka mana euy kaharep malin naon rokok asaan sabatang Sumedang tegeug pak leos ka Tasik maraban hayam beda kur titit balenyang ka Sumedang geus beda deui budaya mah barareda silahkan tapi Islam datang pek geura silihar ibu jeung bapak beda silih hargaan borosot cipejuh coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing mata hirup pek geura bisa silih hargaan
pek santri gerak tungtut ilmu sehingga puncakna ilmu geus bisa ngahargaan jelema sanajan beda tah eta puncakna ilmu teh mun urang geus bisa ngahargaan sanajan beda pan ustad ge barareda komo ieu kieu lompang ngungkuh gitu dah dalam mun diudeng digamis di sorban mau asli di ditu geuning aya hansip ditolak heula ulah asup ieu teh punten cenah di stop aya nu hajat nolol abdi oh aya pangaosan nya cenah saha cing teh ustadna nana gerhana teu acan sumbing teuing deuk datang teuing moal cenah cing teh bapak tinggal ieu gaduh HP cing teh toong HP na cing weh cenah nana gerhana well lain assalamualaikum geura turun tina mobil cek hate pasti wassalamualaikum lain pak well urang teh langsung ngungkug ka dieu ibu teh pan euleuk atuh ayeuna ibu-ibu keprok pan cek hate na urang teh dianggap japati gitu nah sabab kuring beda jeung batur tapi kan bae urusan beda nu penting mah Islam kene Islam NU, Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, sabodo nu penting mah Islam kene Islam nama ge jeung kudu asa aing pang alus golonganana hargaan golongan batur atuh kahartos ibu sampe gegetuk comro misro anger sampe kene sampe geuleuh atuh da tuh hirupna kudu seperti masjid teu ngaku semen teu ngaku batu teu ngaku paku teu ngaku kai teu ngaku kenteng anger sepakat ngaranna mah masjid dek NU dek Persis Muhammadiyah aku Islam genahnya lamun jelema geus karar itu asli nyata mamah hayang ngulem ceramah teh hayang bari curhat mamah dedeh ulemna ulah urang dan mamah dedeh mah bagian anak nepi ka aya di Indosiar mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi menyeburutnya teu usaha omongkeun ka mamah dedeh untung mamah dedeh pinter datang ka RT nyieun BPJS sopak bebengok etana dek curhat baka mamah dedeh mamah hayang nerangkeun bab karomah karuhun ieu ahlina uningan ada orang Sumedang Abuya Muhyiddin tu Sumedang mamah hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip tu Kutawaringin mamah hayang nu pinter ilmu tafsir Ustad Adi Hidayat hayang we atuh saeutik magir bari seuri Abdul Somad Ustad Abdul Somad mamah hayang nu galak Habib Bahar komplit ibu mamanya tak hayang nu bari nyanyi oma Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan Roma Irama mah dakwahna ku nyanyi atuh abah dakwah jika kuring teu bisa nurutkeun Adi Hidayat teu bisa nurutkeun Abu Yamudin teu bisa tapi ada abah hayang dakwah di masjid eling umat muslimin muslimat hayu urang berjahles eueuh ma'a salat subuh airet setengah genep pan aya aki-aki babari poho magrib lole barudak ngora nalika abah eling umat cek budak ngora abah teu eling dibentur ya berbagai cara dakwah di Indonesia itu beda-beda mata hirup urang mah tong sok nerjemahkeun bahasa batur bahasa kuring terjemahkeun ku bapak da bakal ngaco nah kuring ngomong berdasar pengalaman kuring bapak ngomentar urusan kuring pertanyaan nah bapak pengalaman Pak Kades tentang Kades komentar ku bapak nah bapak Kades gitu jadi ulah menterjemahkan bahasa batur komo ku goreng hate bisi ngaco kartos mata ulah nerjemahkan bahasa batur bisi salah ya mau ngomong batur terjemahkan kita cek aing oge joleh atuh dah sedih
termasuk Aagim dakwana terlentau. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Sumedang ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya AA yang kurang senang nah kolot wungkul budak Padawan ditarukan aya kolot di hadap aya kita aya kana yang molotot segala hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ya, AA menciptakan lagu Jagalah Hati. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Nah hayo didinya. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit, karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Sedangkan ai jatah ngan saurangan. Ya, assalamualaikum. Leungit teh AA ge malentau. Aya tak mama? Hayang ngulem ceramah teh nu make budaya wayang tabeuna tong pangaosan. Nah ari wayang dakwah mana bukti eta tempo Semar semar yawe nangun Semar kuntu tong ajak seri hese danar wolong ngaluk ke Semar tan gebog leungit diri nu sayak ti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca. Naon ibu bieu teh naon bieu? Cek ibu naon bieu da ka kuping. Teu aya nu nyawer, heuh teu harideng. Kade hideng di dinya naon? Bisi dianggap gelo hideng teh. Jelema ayeuna teh atuh kana ceramah batur sok komentar. Aduh eta ustad kuat nyebut teu hideng berarti gelo. Sia. Teu hideng teh inisiatif. Lamun aya jelema nu di jalan nyopot gemolan teh eta teu hideng. Bisi disalahkeun terjemahan. Pak. Hah? Oh, aya Pak Camat. Di dieu. Oh, kudu turun heula. Naik deui. Oh, Pak Camat, damang. Aduh. Oh wargi abdi nitipnya Pak Camat bager anjeunna mah aduh bager tiap abdi ka dieu teh song ngan heuteing ayeuna teuing da basa aya Pak Umu mah pan di Lebak Pak Camat pisan nu barang bere ka abdi teh jeung Pak Kuwu susul ku Pak Umu nah ayeuna henteu Pak Camat oh gitu. Aipanya teu aya hapunten Pak Camatnya. Alhamdulillah aya Pak Camat ya. Dakwah ku carana masing termasuk rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah kolot baheula peutingna sok ngayakeun ngeuyeuk seureuf beurangna sok ngayakeun lengser pesek geura sok naon di jerona ngeuyeuk seureuf dibeuweung diutahkeun seureuf disebutna lalaki kudu asak pamikiran ulah jang jipelenu ngomong. Ya mak pamajikan dikepret geus dikepret kakara ditanya nyeri mah dagor ibu kulangsang memeh urang ngepret pamajikan kepret heula beungeut urang mun ceuk urang nyeri komo pamajikan jadi we salah kitu moal kuprat kepret ka pamajikan moal galak naha ngepret diri sorangan wae nyeri komo pamajikan nu dikepret dibeuweung diutahkeun naon eta seureuf geuning aya halu jeung ai halu layana naon? Lisung. Ari halu jeung lisung keur naon? Keur nutu. Nu ditutu teh adalah pare. Pare teh jadi beas. Jelema gumantung ka resepna anu penting mah beas keneh beas keneh. Beas sangu tutu deui cenah lembut uras. Beas tutu cenah lembut tipung. Beas tutu kari sangu balikeun beas keneh beas
Jadi entong anti dengan perbedaan ukur cangkangna nu beda teh jero nama beas keneh. Bener ya. Lol berang aya keneh lengser. Na beu lengser teu pahajat. Henteu bae mahal. Mending ku urangnya diborong. Panganten lalaki di jalan kumaha ceuk memalengser. Bagja temen, mulia temen, anak nun wilujeng rawuh di banyak di anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu piraku urang kudu naik ka luhur nun aya satu di papag antayan mojang diibingan digandingan dirampakan pasian jalan ibu rampak kendang haturan nu kasep sumping nun haturan bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran ibu hajat aduh damang sing sarehat lahir batin murang kali sing sakinah mawadah warohmah nya nuhun gaduh wargi seberiji ibu teh tilu anu tos ka dieu sadayana anu dua nu tos ka dieu teh berarti hiji deui nya asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di imah ieu mah kanu hajat raka. Oh kantos kalau gak nya kasih mau urang ka ditu deui atuh ngan di tanah abdi mah pan tiis di dieu mah harudang tapi sapanasna hawa Sumedang moal aya nu leuwih panas lamun urang bobogohan lila ayeuna akhirna dikawin batur tak ieu pisan jeung asep sieun ku angin heula nya asep mimiti diburuk dangukeun ku angin muka dia dirawuh sieun asep mimiti diburuk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagas wadanya teu aya anu meredi sau moal waka eureun sau Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban buru kaburu amin tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat kawal mang kawal wios aduh bener euy wur awur beasna di awur oh iya ka orang mana dedek Cipeuneu teh masih ke daerah ieu sabaraha tahun Yuswana nya ayo itu caroge aduh dua genep geus menang jodoh 40 anak mah kejeng yang serikun naon kolot baheula mah kejeng ngawurkeun beas naon kolot baheula mah kejeng ngawurkeun permen yu urang kaji urang gali entong wakanyalahkeun ilmu kolot baheula dibuka mah papatah
naon papatahna nyamung kana Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hayang sakinah mawaddah warahmah hiji tugas lalaki ngawur, kudu ngawur lahir ngawur batin. Mata kolot baheula simbolna ngawurkeun beas. Tugas lalaki teh ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunia, ngawur batin ku agama. Imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Tak eta teh tugas lalaki da rumah tangga lain ukur modal cinta, haban we cinta dahar henteu paeh. Lalaki teh kudu nemongkeun tanggung jawab. Makta filosofi kolot baheula ngawurkeun beas artina lalaki wajib ngawur ke pamajikan, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Baeudna ibu lain ibu nu salah, tapi pamingpin nu pangheulana salah sabab geus sagala kurang. Kunaon ibu baeud? Beas kosong, lipstik geus dicokelan ku bilik, wedak geus dekok tengahna, budak ngamuk hayang jajan, meujeuh ibu baeud. Matak laki kudu bijaksana, dibalik baeudna pamajikan, bapak gemol duit 2 juta gek gigireunana bikeun kana gadona langsung ditangkep lain tadi. Pengertian Pak. Matak filosofi kolot baheula ngawurkeun beas lalaki wajib ngawur ka pamajikan. 2 kunaon kolot baheula bet kudu ngawurkeun permen. Ai permen teh rasana manis asam asin rame rasanya nano-nano. Berarti rumah tangga teh pahit peuheur lada haseum bakal karampa ku sararea. Bener? Nah kuring apal ieu korbanan udah dihandap. Di mana amis rumah tangga mimiti mah heueuh jiga nu heueuh manggil oge hani bani sweetie darling beb geus rumah tangga mah teu butuh ku buba bebeb nu penting rasiko gede haben ngomong beb ai beas eueuh kumaha pamajikan pret nu gelo teu butuh buba bebeb jatuh ti tajong kumaha salakina kamu sakit. Kumaha budak awewena? Iya, ke puskesmas ya. Kamu perhatian banget sama aku. Coba nugas kolot kieu, jatuh ti tajong. Kumaha salaki? Neuleul atuh. Pan sidik kata batu ngajentul mun dikacokor teh. Kalah dicarekan, Pak. Mimiti rumah tangga bawa motor boborot-botan bari butut, mogok ongkoh didorong kuduaan, kumaha ngomongna? Iin diaan. Coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut lumpat hadi teh kana ngagajleng dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Matak pahit peuheur lada asem rumah tangga bakal karampa. Alusna rumah tangga sakinah mawaddah warahmah iwati man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusana rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngartina agama. Matak tugas salat zakat saum ibadah haji lain tugas ustad lain tugas kiai lain tugas santri. Tugas salaki ibu matak teu naon ibu teu pangajian ge tabeuh we salaki sok pak kitu ceramah abdi nonton. Insya Allah karek 10 menit kumaha cek ibu nah ieu mah tunuh ceramah teh teu rame gitu. Salaki ibu teh bawa-bawa ilmu nama lebih luhur batan ustad ngan teu nembongkeun. Tugas salat zakat saum ibadah haji lain tugas ustad lain tugas kiai lain tugas santri, tapi tugas salaki mapatahan kanu jadi pamajikan. Pernah teu ibu dipangadankeun ku salaki? Be meuni watir kamari mah ceramah di Banten cing Pak pernah mangadankeun ka pamajikan? Pernah cen iraha bahasa pamajikan maot. Bahasa pamajikan maot. Iya lalaki soleh mah bae atuh urang teu ka masjid unggal waktu ge bae nyontohan pamajikan ulah haben ka masjid pamajikan poho salat. Minimal dekul bapak teh adan gigireun Allahu akbar cek ibu teh ditanya bapak adan nya hayu urang netepan siap. Lamun aya salaki nu kitu ibu sujud syukur berarti salaki lain sakadar nyaah di alam dunia tapi nyaah nepi ka alam akhirat lain hanya sebatas nyieun imah anu pageuh tapi eta salaki geus nyiptakeun surga anu pageuh di alam akhirat antara dirina jeung ibuna. Well heuh aya lalaki nu kitu eueuh. Iya. Cek bapak teh bener teteh urang teh kudu nyontohan ka pamajikan kudu cobaan ke subuh Pak Camat ngong adan Pak Camat ke subuh Allahu akbar kumaha cek garwana masjid aya der adan di dieu jadi rada hese mere contoh bener. Lalaki wajib mere napa lahir batin
kaduana rumah tangga teh bakal terjadi pahit peuheur lada hasem. Kumaha atuh cara nguatkeun anak rumah tangga? Idza nadorta ilaiha saratka. Ibu direret kudu masket ditempo kudu sono. Imut lucu ngagelenyu sumeah darade halus budi hade basa. Kasaha? Ibu direret masket ditempo sono imut lucu ngagelenyu sumeah darade halus budi hade basa. Kasaha? Ulah ai ka Baturamah, ai ka salaki baeud, ai dina Facebook komentar nepi ka ramah, ai ka salaki keur pabaeud-baeud tong sok kitu. Kumaha Bu? Jadi ramah nanti karena gerhana nyau. Aduh keur nu ngora. Gelisna ibu keur salaki, alusna ibu keur salaki, lucuna ibu keur salaki, ramahna keur salaki. Tong ramah-ramah teuing jeung batur mah. Da eta mah keur salaki. Tah cirina ibu ramah, balik salaki ti kantor, papageun ku ibu. Ayah geuning sumping, rengkuh ieu teh lain kieu wae. Gek salaki cicing dina Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan bari emok lain bari nongeng hargaan salaki urang deuk dihargaan ku saha lamun lain ku pamajikan bikeun cai anu tiis bari teu make gula pupuntenan punten bapana cai teh cai we teu ngangge gula-gula acan suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salakina bawa ka cai cenah mani tak ieu cai tiis tak ieu cai haneut tak ieu anuk ieu odol ieu sabun ibak heula bapana dekul salaki mani beres mani dudut ku ibu tak ieu sarung ieu koko ieu kopeah kebutkeun sajadahna dekul salat geus salat ibu kuliwet ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki pok ibu ngomong hampura bapana puputon kemang kedaton buah kolbu ceung ciman jiwa hormateun abdi damaeun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa nyugebakeun anu jadi salaki punten ibu meleun ngadenge ceramah nepi bibir urang eta ku capetangna. Oh ya, oh tah ladang capetang teh tah. Tapi hampura Pak Camat, ieu teh ceramah teh jero teuing. Naha, da direretan teh eueuh nu kitu ka salakina eueuh. Dan nu aya ge salaki datang jeung kieu menang duit teh. Ceuk salakina teh boro-boro, da maneh mah teu apal setoran poe Senen. Jeung Salasa, Bang Emok jeung MBK. Telo. Dua, tugas ibu keneh lain saukur someah keur salaki. Tugas ibu teh idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas puntennya abdi keur ngomongkeun nu soleh lain ngomongkeun ibu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah ka mana tunuh bade kulem nya wios lamun ayah miwarang ngagurubug harita keneh mangga. Istri soleh hayang dititah salaki apal kana keterangan di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Talamun merah ieu sabalikna maka mananya sare atuh yakin setengah 11 lagi sesuai kana TV heula lejo Persib bisi menang bisi lebih lebok ke Persib. Nah deuk naon atuh maneh teh tatanya wae bang niukeun kopi ka dapur warung dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokon ku sorangan udah goblok kokon wae deuk sare ah geblus ka kamar gebrugeun kamar rungkup ku simut ongkos sare tapi dada hurung ternyata keur laleh YouTube judulna Nana Gerhana mane ngaco pisan. Idza amartaha atau atka katilu hafidot kamalika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga kehormatan nalika salaki keur eueuh ulah coba-coba ngasupkeun lalaki sejen tanpa aya salaki tong nyuguhan lalaki sejen tanpa aya salaki tong babarengan jeung lalaki sejen tanpa jeung satria piningit salaki teh 100% mutlak nu ibu maka hargaan perasaanana aduh we sok talar hiji-hiji atuh. Lalaki merena pako lahir batin kedua rumah tangga teh sing kuat mental sabab bakal panggih jeung pahit peuheur lada hasem. Katilu rumus ibu tugas ibu dangdan keur salaki patuh ka salaki ngajaga kahormatan salaki. Yo santri di mana